Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Ayu manganti jadi ngarahu, narik napas panjang, diuk den luhur batu mikiran caritaan si topeng mayit tadi, anu nyebutkeun jaka Sinangling digebruskeun kana jero gawir, anu ngandung harti ngan ukur tinggal ngaran. Ayu manganti jadi ngagerendeng ngomong sorangan. Nah Kang Aling, masih kene di kieu na kitu. Nurutkeun keterangan ti si topeng mayit mah digebruskeun kana jero gawe. Kang Ali, naku naon atuh bet ngalaman nasib anu kitu Kang. Tapi buat teuing Kang Aling masih keneh salamet aya di kieu na. Lamun kitu mah aing tetep kudu terus neangan laratanana ngeunaan Kang Aling. Sanu nyaho bisa ditepungkeun deui. Kudu kalau kumaha oge kudu bisa tepung jeung Kang Aling. Tapi kemana atuh neangan anaknya? Ayu manganti ngahulang deui bae. Karep hate hayang neangan laratan ngeunaan jaka Sinangling, tapi bingung kudu kamana neanganana. Ayu manganti jadi teu bisa tenang hatena. Terus mikiran caritaan si topeng mayit ngeunaan jaka Sinangling, andu kakumaha ayeuna kaayaan nasibna. Jaka Sinangling, jajaka anu tetep ngancik dina hate Ayu manganti, dipika cinta sapinuhna, cinta anu munggaran anu moal sanajan nepikeun ka akhir zaman. Moal Kang Angling moal nepikeun ka acal, hate leutik aing ngabejaan. Kang Angling salamet masih keneh aya di kieu na, ngan tetep be teu ngarti saha si topeng mayit
kunaon bet kejem kitu tinakanana Kakang Angling. Nu anehna deui, kalakang ngabantu nulungan aing waktu aing tarung jeung si Sanca Dawuk sarta bangun embung bantro kakuatan jeung aing. Jadi loba pikiran jeung jadi henteu tenang kana hatena oge ieu teh. Kudu kumaha aing neangan laratan Kang Anglingnya. Tapi kudu yakin aing Kang Angling tetep kudu panggih jeung diri aing. Kitu keyakinan hate Ayu Manganti dina waktu harita. Tetep kudu bisa tepung jeung jajaka anu ngaran Jaka Sinangling anu dipika cintana. Upama teh mah bener Jaka Sinangling ukur tinggal ngaran, pikeun Ayu Manganti tetep kudu panggih laratanana. Sanajan ngan ukur tinggal jasadna moal matak jadi panasaran. Geus kitu mah Ayu Manganti harita init ninggalkeun eta patempatan. Lumampah rek neangan laratan ngeunaan Jaka Sinangling, lalaki anu teu weleh dipika eling beurang jeung peuting. Caturkeun harita Sanca Dawuk anu dibawa ku si Topeng Mayit. Waktu tepi ka lebah tempat anu suni, Sanca Dawuk dipulihkeun kakuatanana. Tenang tu ngajanteng deui saperti patung ayeuna mah. Nyaho yen jalma anu geus bawa manehna teh sarta ayeuna dihareupeunana teh si Topeng Mayit, Sanca Dawuk inget kana amanat gaibna Ki Buyut Ireng, upama hayang leuwih hebat elmuna kudu guru elmu ka si Topeng Mayit. Sanca Dawuk geus teu loba deui carita. Langsung deku terus sujud di hareupeun si Topeng Mayit bari terus nyarita. Sanca Dawuk geus teu loba deui carita. Langsung deku terus sujud di hareupeun si Topeng Mayit bari terus nyarita. Aduh, hapunten pisan Ki Guru, kula cukup lila neneangan laratan ngeunaan salira. Ayeuna ditepungkeun di dieu kula sayaga diri pikeun ngabakti, lahir jeung batin asal kula diangkat murid ku salira. Si Topeng Mayit ungut-ungutan neuteup ka Sanca Dawuk anu deku dina taneuh. Ilmu maneh cukup lumbayan Sanca Dawuk. Teu rugi dewek lamun aya anu ngabantu ku jalma saperti ilaing. Ngan pikeun jadi murid dewek aya syaratna Sanca Dawuk. Naon syaratna Ki Guru? Naon bae syaratna anu ditangtukeun pasti bakal dicumponan sanajan kudu ngabadega paribasana ka salira. Ke diri kula taya bayana asal bisa guru ilmu kasalira be Ki Guru. Ilaing mun bener hayang diangkat murid ku dewek kudu bener-bener tunduk patuh lahir jeung batin, tunduk sapinuhna kana sagala rupa parentah ti diri dewek. Hartina lahir batin jiwa raga ilaing kudu dibaktikeun sapinuhna ka dewek. Ieu katangtuan kudu ditarima ku ilaing. Kumaha Sanca Dawuk? Bakal dilaksanakeun sakumaha mistina Ki Guru. Sing percaya naon anu dilisankeun bieu ku Ki Guru bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Hartina kula nyanggupan kana eta syarat. Hade lamun kitu mah Sanca Dawuk. Ilaing geus apah teu kana pangaresep dewek. Jeung naon anu keur dilakukeun ku dewek salila ieu mangsa leuwih nyampurnakeun ilmu dewek. Acan nyaho Ki Guru, naon teh ya? Bodoh jeung belegug maneh. Lantaran ayeuna ilaing geus jadi murid dewek, nya ilaing kudu ngalaksanakeun ieu pancen ti dewek. Na pancen naon kitu Ki Guru? Pancen nyulikan parawan geulis anu masih keneh suci, anu ngandung harti can kasungsi ku lalaki. Mesa tiap lemur loba anu geus jadi korban, ngaran dewek jadi bahan caritaan. Tah,
lantaran aja nama dewek boga murid anu bakal ngabakti jadi pagawean ilaing teh nyulikan parawan gelis anu masih kene suci can kasungsi ku lalaki. Karti Ki Guru, karti pancen bakal dilaksanakeun sakumaha mistina luyu jeung parentah Ki Guru. Sok mengeus montong terus dekuk kitu cengkat nangtung sanca dawuh ngan aya anu kudu dicatet jeung diingetkeun ku ilaing mangsa ngalaksanakeun ieu pancen dewek deuleu. Sanca dawuh neuteup ka si Topeng Mayit anu geus ikrar narima dirina jadi murid. Oh, naon teh kitu Ki Guru? Awewe parawan suci anu mana wae ku maneh bisa diculik ngan aya saurang anu teu meunang diganggu malah maneh ulah coba-coba pikeun ngaganggu. Saha teh Ki Guru? Si Ayu Manganti deuleu ka eta mah ulah wani ngaganggu upama ilaing wani ngaganggu deui si Ayu Manganti ngandung harti bakal narima tindakan ti dewek harti. Oh, tapi nah naon sababna Ki Guru si Ayu Manganti teu meunang diganggu sagala rupa masih kene can kaharti? Dewek ayeuna moal bisa nerangkeun sabab musababna. Nu penting rek nurut moal si lain kana caritaan jeung putusan dewek. Ya pasti nurut atuh Ki Guru. Apan tadi oge geus janji pancen parentah naon bae bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Nu matak ilaing teu kudu make loba tatanya euy sanca dawuh. Nu penting laksanakeun sakumaha mistina. Lamun sakirana teu sanggup ngomong ti ayeuna sia deuleu. Sanggup Ki Guru, sanggup. Jadi kacinekan nama si Ayu Manganti mah ulah wani-wani diganggu. Eta meureun anu penting nama kitu Ki Guru. Bener kitu euy. Sanajan bukna salambar paribasana ulah wani rek ganggu deui ka si Ayu Manganti. Teu kudu nanyakeun alasanana, nu penting ku si lain kudu diperhatikan sarta dilaksanakeun ieu parentah dewek karti. Sanca dawuh ungeuk terus ngajawab. Kaharti Ki Guru. Jadi ayeuna urang teh terus ka mana ieu teh Ki Guru? Ka tempat cicing dewek deuleu. Ayeuna mah dewek geus teu kudu ngulayaban neneangan korban sabab aya ilaing anu bakal nyumponan kana kahayang dewek. Soal parawan suci anu can kangsung si kulalaki eta urusan si laing bagianana. Ayo mantap tuturkeun dewek. Si Topeng Mayit lempang ti heula sanca dawuk nuturkeun tukangeunana bete beda ti budak leutik. Pikeun sanca dawuk memang gilig tekadna. Sanajan kudu jadi badega paribasana taya bayana. Asal ditarima jadi murid ku si Topeng Mayit bisa ngaronjatkeun ilmu silatna. Sedengkeun wewesen si Topeng Mayit tadi geus ka Bandungan ku sanca dawuk bener-bener luar biasa susah neangan tandingna. Sagala rupa kamampuhan ilmu jeung kekuatan sanca dawuk tetela taya hartina. Sanca dawuk dibawa ke tempat cicingna si Topeng Mayit. Kawilang tempat anu jauh ka ditu ka dieu, malah deket ka daerah Pileuweungan. Imah panggung anu teu pati gede tapi weweg mangrupa tempat di mana si Topeng Mayit tumetep. Tah di dieu dewek cicing teh euy sanca dawuk. Sorangan euy. Ngan ayeuna mah aya si laing anu ngabaturan. Moal tieun teuing keur dewek oge. Wah, ieu mah tempat teh jauh ka ditu ka dieu. Tenang pisan ieu mah tempat teh Ki Guru. Ngan tetep aya anu masih keneh can kaharti keneh ieu teh. Naon nu can kaharti ku si laing sia? Naon? Ki Guru boga ilmu anu geus luar biasa saperti kitu. Nah, kalakah cicing di tempat anu sudi saperti kieu. Padahal upama mah kalangan di dunia kejawaraan, kula yakin moal aya nu mampu nandingan.
Ku cara kitu gampang pikeun ngahontal kasenangan dina kahirupan. Ieu nu can kaharti keur kula teh Ki Guru. Acan waktuna deui Sancadawu. Nu matak dewek masih keneh ngulayaban neangan korban. Lantaran demi leuwih kasampurnaan ilmu dewek deuleu. Di mana engke geus tepi kana puncakna kakara didinya dewek tembongkeun diri Sancadawu. Nembongkeun diri secara langsung dikawasa ku dewek tah alam dunya kajawaraan teh. Oh, paingan atuh ari kitu mah. Kula boga kayakinan Ki Guru bakal mampu ngawasa dunya kajawaraan. Ayeuna ngeunaan diri kula ieu Ki Guru. Nah bisa keneh kitu dironjatkeun ilmu nu ayeuna kacangking ku diri kula. Ilaing teu kudu leutik hate. Maneh geus jadi murid dewek. Ingetkeun Sancadawu. Ilmu dewek engke bisa diyakinkeun ku si laing, tapi buktikeun heula kasatian ilaing dina ngalaksanakeun parentah jeung pancen ti dewek karti. Oh, kaharti Ki Guru, kaharti. Sancadawu moal kumawani jalir janji bakal tunduk jeung nurut kana sagala rupa parentah ti anu jadi guru. Alus. Daguan we heula nya engke dewek atawa ku dewek dibere parentah. Pancen naon anu kudu dilaksanakeun ku si laing euy. Nya ti harita Sancadawu jadi milu tumetep di tempat cicingna si topeng mayit. Manehna memang boga karep rek ngabaktikeun diri teu ngarasa hina, nu penting bisa guru ilmu ka si topeng mayit. Urang tinggalkeun heula Sancadawu jeung si topeng mayit. Caturkeun di tempat sejen. Jaka Sinangling anu kabawa palid ku cai walungan anu ngagulidag digebruskeun kana jero gawir ku si topeng mayit. Waktu ngelisik sadar, ngarasa kaget anu lain di kieuna sabab manehna aya di jero kamar anu asing pikeun dirina. Jaka Sinangling ningalian kaayaan di jero eta kamar bet asa kakara aya di dinya. Jaka Sinangling nginget-nginget deui kajadian anu karandapan ku dirina, di mana anu paling akhir digebruskeun kana jero gawir ku si topeng mayit. Nu saterusna awakna ngalengleong ka bawah palid. Jaka Sinangling ngahuleng bari hatena ngomong sorangan. Nah aya di mana ieu teh nya? Jelas aing teh hirup keneh geuningan. Ya di jero kamar anu bener-bener asing ke diri aing ya. Saha anu geus nulungan aingnya. Kembang pancawarna dicokot ku si topeng mayit. Ngan aya nu aneh. Kunaon Sang Hyang Roban eueuh nulungan diri aing anu meunang tindakan ti jalma saperti si topeng mayit. Biasana mah sok datang nulungan ka diri aing. Aneh, bener-bener aneh teu kaharti ieu mah ieu. Jaka Sinangling rumahu narik napas panjang sababaraha kali, jadi karasa ayeuna mah ku dirina jadi jalma anu lemah henteu bisa kana ilmu silat teh, jadi korban katalengesan jalma-jalma anu boga ilmu masagi dina hal ilmu silat. Cacakan upama boga bekel ilmu silat saperti halna waktu keur makalangan jadi sikeling, cantang tuh make kudu ngaranapa nasib saperti ayeuna. Jaka Sinangling jadi inget deui kana lambaran lalakon katukang. Waktu dirina masih keneh jadi sikeling, sanajan masih keneh rumaja, tahapan ilmu silatna geus susah pikeun diimbanganana ku anu jadi lawan. Tapi sanggeusna menangkeun kembang pancawarna eta ilmu teh kabehanana sirna.
Cacakan lamun bisa kana silat mah cantang tu dirina korban tindakan jalma jahat anu luhur elmuna. Dina kaayaan keur ngalamun kitu, ngadadak Jaka Sinangling jadi ngarenjag asa kagebah. Kajero kamar aya anu asup, wanoja geulis rupa, ningali Jaka Sinangling geus sadar, eta wanoja teh neuteup bari imut terus kedalisan. Nuhun, tos sadar mah. Nepangkeun heula abdi kirana anu katelah mah. Kalaresan anu nulungan salira nu kabawa palit ku cai walungan. Nu salajengna dibantun ka dieu ku abdi. Oh, nuhun atuh. Akang Jaka Sinangling wasta mah. Jadi kirana anu nulungan engkang? Nuhun Kang. Tah ayeuna mah ulah waka seueur nyarios atanapi waka gugahnya. Kayaan salira teu acan pulih salaresna. Numawi wayana be sabar dinten mah. Kedah mulikeun heula kasehatan badan. Jaka Sinangling neuteup ka kirana. Manehna bener-bener asa kahutangan budi jeung nyawa. Cacakan lamun henteu ditulungan ku kirana mah duka teuing kumaha nasibna. Engkang nganuhunkeun kana pitulung ti kirana. Upama henteu ditulungan ku salira mah duka kumaha meureunna nasib diri engkang. Buah-buah engkang teh terus palit meureunna kebawa ka lautan. Tulung tinulungan sareng sesama insan tos janten kewajiban Kang. Naon anu dilakukan ku abdi memang tos sakedahna kitu. Margi Kang Jaka Sinangling memang merejogikeun pitulung. Ari kirana di dieu sareng saha? Abdi kaleresan jalmi anu pahatulalis Kang. Aya di dieu estu nyorangan tos henteu sanak tos henteu kadang. Atuh ieu tempat oge kawilang tebih ka ditu ka dieu Kang maksud tebih ti pilemburan. Nanging teu kedah salempang. Margi landong sareng Kang tuangan mah aya Kang. Jaka Sinangling jadi era pacampur jeung bunga. Erana sabab kirana tetela wanoja geulis anu sakitu bager jeung hade-hatena. Bunga lantaran dirina salamet. Aya kasempetan pikeun neruskeun lumakuna kahirupan. Utamana mah masih keneh panasaran sabab can bisa tepung jeung anu jadi kolotna. Tetela kirana geus teu asa-asa deui dina ngarawat Jaka Sinangling supaya bisa pulih deui kasehatanana. Ti mimiti mere ubar nepikeun kangaulaan mere dahareun sagala rupa. Ti poe ka poe bisa karasa jeung kabandungan geten tulaten kirana dina mulihkeun kasehatan Jaka Sinangling. Sanggeusna Jaka Sinangling sehat deui saperti biasa. Harita Jaka Sinangling jeung kirana ngalobrol, masing-masing pada ngaguar ngeunaan dirina. Kadenge harita kirana anu keur cumarita. Abdi jalmi nu gelis pahatulalis Kang. Tos teu indung teu bapa. Nu paling akhir abdi teu metep di dieu teh sareng anu janten guru anu akhirna sami ngantunkeun ti alam pabenangan. Akhirna abdi di dieu janten nyorangan. Jaka Sinangling unggut-unggutan. Kawilang tabah jeung wanian kirana aya di eta patempatan sosoranganan. Ngan Jaka Sinangling jadi bisa ngarti kirana lain wanoja biasa, tapi wanoja anu nyangking ilmu bela diri. Kanyahoan waktu ngaguar ngeunaan dirina anu nyebutkeun cicingna di dinya teh anu paling akhir teh jeung anu jadi guruna. Kadenge Jaka Sinangling cumarita, Tah ari akang mah pangnenepikeun ka palit teh lantaran digebruskeun ku jalma jahat anu luhur elmuna ngaranna teh si Topeng Mayit kirana. Malah jimat akang kembang pancawarna direbut ku eta jalma teh. Nyaan sedih karasana ku akang jadi jalma anu lemah teu bisa kana ilmu silat teh. Kirana neuteup antep ka Jaka Sinangling terus kedal deui lisan. Kahirupan di dunia luar pasti rame Kang. Ari abdi mah terus terang. Memang acan pernah lunta ninggalkeun ieu patempatan. Nu matak teu terang kana kaayaan dunia luar. Nah kunaon atuh Kang Jaka Sinangling bet sanes diajar kana silat. Nyata pugu ku akang kungsi dicobaan diajar kana jurus.
Tapi aneh puguh oge teu bisa-bisa akang teh belat kacida nepikeun ka anu ngajar atawa ngalatih ka akang oge ngarasa taak kaget jeung aneh. Atun aku naon bet kitu Kang, nanging ku emutan abdi mah pasti aya sabab musababna panginten. Memang aya sabab musababna kirana. Akang memang aya pangalaman anu kawilang aneh. Kieu ye pangalaman akang teh kirana. Duka teuing kumaha Jaka Sinangling asa joloma we jeung kirana teh. Geus teu asa-asa deui ngaguar ngeunaan pangalaman anu karandapan ku dirina. Ti mimiti kembang pancawarna anu jadi milikna terus nepikeun ka manehna jadi tabib sarta kungsi diangkat murid ku Nyai Windu Apsari. Nu paling akhir waktu keur lumampah rek nepungan anu jadi kolotna ditepungkeun jeung si Topeng Mayit. Kirana ngabandungan guaran caritaan ti Jaka Sinangling kalawan pinuh perhatian. Teu lila Jaka Sinangling terus mungkas guaranana. Tah kitu anu kaalaman ku akang teh kirana. Sedengkeun ayeuna ku akang karasa sedih jeung nyerina ieu hate. Jadi jelema anu lemah teu bisa sila. Sabab ngan ukur jadi korban jalma-jalma jahat anu dirina ngarasa kuat lantaran boga ilmu silat anu punjul. Akang jadi ngarasa hanjakal ku diri sorangan. Kirana dina waktu harita tembong imut ka Jaka Sinangling terus ngomong deui. Teu kenapa ngasarapan atanapi alit mana Kang? Margi salaresna mah jami teu aya anu bodoh, kajabi jalmi anu kedul. Kajen sakumaha bodoh sareng beletna ari teras-terasan diajar mah Kang. Sagala rupa oge tangtos tiasa. Aya paribasa, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi lego Kang. Kitu ari cek abdi mah Kang. Jaka Sinangling seri leutik terus nyarita. Ari kirana pancek akang oge kungsi dicobaan ku akang, tapi tetep teu bisa. Kalaka capek anu ngalatih. Ayeuna mah kieu atuh Kang. Upami memang aya niat palai tiasa kana jurus, abdi teu kaabotan ngalatih Kang Jaka. Keun ku abdi dilatih Kang. Abdi hoyong terang dugikeun kumaha baletna Kang Jaka. Jadi kirana teu naon kitu lamun ngalatih jurus ka akang. Moal kesal ke lamun akang belet teu bisa-bisa, hayo ke kirana jadi aral. Moal Kang, margi abdi gaduh kayakinan. Sakumaha baletna oge tangtu bakal tiasa. Nanging kituna teh upami Kang Jaka getol sareng husu, nya upami kedul mah jelas moal tiasa-tiasa. Nanging upami bade ngersakeun ulah ka ayeuna Kang diajar kana jurus silat mah margi Kang Jaka teu acan sehat leres. Engke nya enjing pageto upami kaayaan salira Kang Jaka parantos pulih deui sapinuhna. Jaka Sinangling nyerenge seuri. Bungah oge hate na ngadenge caritaan ti kirana saperti kitu. Anu sadia waktu jeung tanaga pikeun ngalatih jurus ka manehna. Nya syukur we ari keur akang mah ngan sakali deui kade ieu ulah terus aral lamun akang hese apal gampang pokok mangsa diajar jurus ti kirana. Teu naon Kang, kangaranan anu ngalatih memang kedah sabar. Dalasan naos abdi oge apan teu langsung tiasa, teu tiasa maher kana jurus Kang. Nanging tetep kedah latihan anu leukeun. Jadi akang can waka bisa latihan meureunannya. Maksud teh latihan ayeuna-ayeuna. Ulah waka Kang, kaayaan Kang Jaka teu acan pulih sapinuhna. Keun cing sabar heula, dalami keneh pangintennya Kang Jaka aya di dieu teh. Nu jelas abdi sajaga diri pikeun ngalatih Kang Jaka Sinangling dina hal ilmu silat. Upami laras Kang Jaka Sinangling memang hoyong diajarkeun ilmu silat Kang. Nya, ari akang mah puguh we aya niat pisan. Sabab karasaku akang jadi jalma anu lemah ngan ukur jadi korban jalma-jalma anu kuat. Nu mata kudu bisa silat akang teh. Kitu di antarana obrolan antara kirana jeung Jaka Sinangling dina waktu harita.